Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nore Firza Al-Kadrifa ti kelas 10 MPLB 3. Dina dinten kasempatan ieu abdi bade ngadongeng ti asal Sunda Jawa Barat nyaeta Sangkuriang. Langsung wae ayeuna mah kaeusi dongeng Sangkuriang. Baheula aya hiji mojang geulis tur pinter ngaranna Dayang Sumbi. Anjeunna cicing di hiji imah tengah leuweung babarengan jeung anjing satia ngaranna Tumang. Tina kakuatan gaib Dayang Sumbi nikah jeung Tumang lajeng boga anak laki anu dingaranan Sangkuriang. Nalika geus jadi budak rumaja, Sangkuriang sok diajak moro ku indungna. Dina hiji poe anjeunna meunang parentah pikeun newek sasatoan moro. Tapi anu kajadian Sangkuriang malah maehan Tumang. Henteu nyaho yen eta teh bapana sorangan. Dayang Sumbi kacida kaget jeung sedihna nepi ka ngusir anakna kaluar imah. Mang tahun-tahun lilana Sangkuriang ngumbara wanci balik deui ka lemburna. Anjeunna tepang jeung Dayang Sumbi. Kusabab Dayang Sumbi awet muda, Sangkuriang teu nyaho yen eta teh indungna. Anjeunna malah bogoh jeung rek ngajadikeun Dayang Sumbi pamajikan. Dayang Sumbi kacida bingungna pikeun ngalawarakeun niat Sangkuriang. Anjeunna masrakeun hiji syarat anu mustahil, nyaeta Sangkuriang kudu nyieun bendungan gede jeung parahu raksasa ngan ukur dina hiji peuting. Kubantosan makhluk halus, Sangkuriang ampir hasil ngalaksanakeun yen eta pancen. Ningali kaayaan kitu, Dayang Sumbi gancang ngibingkeun kain bodas di langit wetan. Langit jadi caang siga fajar. Sarta manuk-manuk mimiti calik. Sangkuriang ngarasa gagal jeung kacida ambekna. Anjeunna tuluy ngamuk sarta nendang parahu raksasana nepi ka kebalik. Eta parahu tuluy robah jadi gunung anu aya ayeuna katelah Gunung Tangkuban Parahu. Nu hartina teh parahu kebalik. Panutupna. Ti dongeng ieu urang tiasa nyokot amanat yen urang ulah nepi ka durhaka ka kolot. Unggal lampah anu urang lakukeun pasti aya balukarna. Sakitu dongeng anu tiasa abdi caritakeun